Sampurasun para mitra, kalintang mingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Dikedok Paduli. Dumasar Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 dugi ka ayatna nu ka-11. Sarengna sejanten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu kagenep anu unggalna kieu. Ngomongna kitu lain dumeh karunyangeun kanu mariskin, tapi lantaran manehna teh bangsat. Manehna purah nyekel tempat duit sarerea sok nyokot keur dirina sorangan. Para mitra, sok aya ungkaban kieu. Ieu sadaya teh kanggo kamakmuran jalmi teu gaduh. Ungkaban sapertos kieu teh remen kadangu ku urang ti sawatara pajabat atanapi jalmi-jalmi tertentu nu dikedok paduli. Siga nu leres paduli mirosea kanu miskin, padahal mah kanyataanana keur kapentingan pribadi. Dina kahirupan rejengan di tengahing jamaah, urang oge teu arang ngadangu ungkaban kieu demi kamuliaan asmaning Gusti atanapi kanggo kasayan anggota jamaah. Kedok paduli digunakeun minangka strategi sangkan emutan atanapi rencana pribadina tiasa dirojong ke seueur jalmi. Para mitra, kula wargi Lazarus ngaraos bunga pisan pedah Lazarus hirup deui tina maot. Kumargi kitu aranjeunna ngayakeun perjamuan syukuran ku ngulem Gusti Yesus. Di tengahing perjamuan, Maria nyandak minyak narwastu, minyak seungit anu kalintang awis pisan. Maria ngucurkeun minyak wangi kana sampean Gusti Yesus, teras sampean Gusti Yesus teh diseka ku rambutna. Nanging Yudas Iskariot negor Maria ku nyarios yen minyak narwastu ieu teh tiasa diical saharga 300 uang perak, teras artosna disidekahkeun kanu mariskin. Nilai 300 uang perak teh sami sareng upah sataun damel. Nanging naleres kitu motif Yudas Iskariot teh paduli mirosea kanu mariskin. Kacatet dina Injil yen Yudas Iskariot sok cocorokot kana artos nu disimpen dina kas. Para mitra, dikedok paduli atanapi nganggo kedok paduli siga nu mirosea padahal henteu sanes sakadar kamunapekan nanging oge panipuan. Margi ungkaban kasalehan asmaning Gusti sareng kamakmuran atanapi karaharjaan sasami diuar-uar digunakeun kangge ngeruk kauntungan finansial. Padahal saestuna sakur umat percanten disaur kangge nguji sagala hal, khususna nguji diri, ngariksa diri. Urang salawasna kedah waspada kana kacondongan kangge sikap dikedok paduli. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi-abdi sadaya kangge ngalenyepan pedar patali sareng tema dinten ieu. Pamugi panglenyepan ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu maperih abdi sadaya supados misikep waspada dina milampah leres-leres mirosea kasasami teu dikedok paduli. Nami Gusti teras dimuliakeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.